Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos reng saya salat Isya. Astagfirullah, ayeuna teh malam Minggu nya, malam ngarona abdi teu karaos ya Allah ti waktu ka waktu teh ieu saking ku betahna di alam dunya. Ieu mah kudu ngaliwat bangunna mah abeh rame, bangunna aya Kang Uci karak ulih ieu ti kota ieu. Lah urang ramekeun lah, mudah-mudahan rame malam Minggu. Ulih heula ieu mah. Akang angkat ngarana heula nya. Assalamualaikum. Jangan tadi ya ngarana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh jam sage can araya ya CS ngarona teh. Naroyot ngaralebluk pisan. Kudu ditakol ya kokona ya sugan. Aduh, can aya keneh ya. Naroyot ieu mah yakin CS teh. Kang Obet ayeuna teh panjadwal teh. Kang Ebog, Kang Unu, Kang Uci. Ada nu lainna mah di Karota tara aya ngan formalitas doang we meureun. Aduh, ieu mah sabaraha lami ya nungguan ya ku kararesonya. Kudu kumaha nya ieu aduh. Atuh da teh seru atuh. Ngarona sorangan mah ieu nya. Ayo mah orang akalan. Orang telepon ya Kang Limnas ya. Asa aya nomorna di dieu. Cenah di teang tuman ku Limnas lah. Sugan atuh maehna rada ngawarok ku Limnas mah. Aya tinggal heula nya kontakna ieu. Aya da. Aya ieu. Kang Ahoy Limnas RT 08 iya Kang Ahoy ya. Limnas ada daikan ya biasa orang teleponnya. Telepon ya di saha gitu ya. Oh di Kang Heru. Oh assalamualaikum Kang. 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 Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Saya tuh cari-cari. Ya. Kalau resan itu pada patroli? Mohon. Aduh mohon. Tadi teh abdi teh ditelepon kalau resan bade ka Garut mah mohon pisan gitu. Iya pohon Palimnasnya. Ya. Abdi teh kalau resan malam ngarona teh malam Minggu. Ya. Gaduh rencang teh di antawisna nu aya di bumi hungkul ya, tanya. ya. Kang Herman atau napi Kang Ebog gitu nya. Ya. Kang Rojana, Kang Obet, Kang Unu, nu Kang Uci upami tempat mah aya nantinya. Dan nu sanesna mah di Karota, intina we. Ngan eta kaleresan eta teh ku Karedu gaduh rencang teh da abdi we panggetolan teh ieu teh. Nah ulang kali itu atuh tapi kasebeleun Kang da ayeuna kieu nya kumaha ieu abdi upami nyuhunkeun tulung ka Kang Limas. Kita kentena sangam jan abdi mah. Oh saya teh enggak menuju tugasnya. Iya. Tugas negara teh teh mohon saya nya. Mohon. Ya abdi teh bade nyuhunkeun tulung kumaha upami mangneangkeun Kang Ebog. Ya. Pasti keur Ebog eta mah gagal tapi kasebeleun dak eta mah Kang Roro, Kang Obet. Iya. Mun keur Kokorobet teh nya duka tapi nya orang cobian lawet teh yang Kang Ukar. Main nama tukang mangkal. Di mana ada mana? Tahu di itu tapi di Cicaheum cenah. Ta malam Minggu teh sepuh. Sugan atunya aya teh aya ngarona daekeun kitu nya. Nu neangna komo Kang Limas mah gitu. Ayeuna bade neang sanggala kira-kira Kang? Roro heula tuh. Mohonnya Kang Roro heula sugan gitu ari di teh aku Kang Limas mah keur saeun kitu nya. Nyanak naon pakarangna? Teu nyanak mana? Dodol. Biasa nu harideung teh. Terus diolah terus dimam. Aduh, mungkin orang kan atau kepala desa atunya supaya dipersenjatai rada sehat kuat gitu. Baik dikawitan Kakang Roro. Siap. Mohon abdi ngakesan di dieu atunya. Ya. Wilujeng. Ya. Nuhun nya Kang nya. Ya, sami-sami. Iya. Langtang lah tuh Roronya. Ya, wilujeng. Assalamualaikum Kang Roro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Heru. Mohon. Oh ya karena resan nabi ke pada ngajamput ku Kang Heru teh. Iya bener banget nya itu sareng abdi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah tos lengkap ya. Lengkap ya. Nama Kang Obet, Kang Limas.
Ai teh aku limas mah dongkap geuning Nuhun alhamdulillah. teh aduh Pak RW. Memang pada angkat jangan Hadiah teh. ya. Oh, tuh alhamdulillah. Atuh. Kita sempat dikira lah, bener. Kalau resan memang angkat pisan. Itu sok rada noyon gitu. Kalau ieu ka sarean Pak RW. Cari nyaan meureun. Ah, eta Ayo, Pak RW. sokan. Kantenan Sakantenan urang pan ka dieu teh mau. Pemekalan heula. Bawa kelan heula. Heeh. Saya tuh kudu wareg ban. atau mohon bareng sadaranya nama Ah, mohon. saya ai bade ngaranna mah kudu kitu Ah, mohon. pantai nujuguhan geuning. Heeh. Ayeuna kumaha atuh Kang Unu? Orang tang ya wes kantenan. Datang nih, Ya. wayah namanya. Ya, siap. Wilujeng panginten. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang urang teh baheula di dieu nya. Oke. Tarik ya. Maklum dah urang di kota wae ya, bangun ke rada sosonoan. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Kang punten pisannya kaganggu. Kesawian aya naon Palimnas? Nah, sampai teka amanatan ku Kang Heru, buat diantos di Gardu. Aduh, atuh ayeuna mah perehela we atuh panya. Aduh, cara apa teh di kota begeuning. Ya punten pisan, Kang, da sanes abdi teu ngartoskeun, da akan teh pasti sono. Wah, atuh sada pisan Ya kan urang da abdi sakut keamanatan akang kedah ngarona wengi ayeuna. Oh, mohon Kedah Pak. pacangat teh. Mohon abi nuturkeun atuh kennya sakadapnya. Oh nya teh Mohon, kitu mah Bapak diantos Gereja. pisan nya. Mohon mangga Ulang Bapak. teu ya. Pasti Pak pasti ya. Mohon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Untuk sare tidak iya ya. Parwe ke dilebet nanti ya. Oh, Assalamualaikum. 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 Punten. Ah, punten. Waalaikumsalam. Ya, punten kak ganggunya ya. Ayo pergi ge naon ieu? Tane si rencang atau sepupu di Gardu. Tinggal nyari radei. Kumaha? Nya kalarsan gidean ngarona ya. Nya, ngarona Siap, siap, rencang atas atuh, saya ya, pengennya. Ya. Ya tuh. Ayo, Sareng abdinya. Ya, ya. Tuh punten ya kaganggunya ya. Ya, ya kunci heula ape aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan tos dongkap ya. Aduh, daman. Alhamdulillah. Akang mah pangeurina wae teh akang ini. Punten pan ya jadi paraga deui awak teh. Atos di mana kera Kang teh? Ya biasa Kang ya tos. Milarian nafkah. Oh, mohon. Kirang sehat berenya? Ah, Sehat sehat memang. tanya. Mana? Cuma dia ya. Lahir batin, lahir batin sehat. Alhamdulillah. Oh, mohon saya. Alhamdulillah pangintennya orang sok sanaos aya opatan. Oh, atuh. Kang Uci teh lupa aya luka moal eta teh. Ah, eta mah anjeunna meureun tos mangkat deui meureunan. Heeh, kamari mah abdi teh ngadangu informasi teh tos aya uis cenah kitu. Tapi teh aya gitu sawiosnya. Ah, iya. Ya Kang kieu nya urang teh di emut-emut sok rada emangnya wogah ngaranna teh sanes namanya. Atuh mohon Kang. Uang kita maksakeun nama akang meureunnan mangkalan ya. Oi saminggu sekali. Apa ya sebenarnya bentuk kapaksa mah dah. Nah, ada maksa. Mohon namanya kudu maksa. Terus Kang Obet da biasana malam minggu tabu 10 mah tugas teh ya teh aneh kok korobet ieu teh nya. Ah, eta mah. Ebog bagi tanda langanan. Ebog terus gitu. Heeh ya gitu. Tah ayeuna meureun kumaha carana ya urang menciptakeun di Garut teh kahiji supaya haneuteun panginten pan aring di ngarona tehnya aya manfaatna pangintennya. Mohon. Aing teh mah sanes hoyong aya nu maling ampun paralon ya. Oh, Kan panginten Kang Limas da alih pangintennya. Ya, ale ya. Kang Limas ge kan kacacana kitu nya. Abdi Tiasa aktif ngajaga. ge kieu ge nya. Ale ya paling pacolongan. Oh tuh nya kitu nya meresanteuna urang dijaga diriksa kampung urang kitu nya Kang Limasnya. Ya, ya, ya. Sok sanaos saminggu sakali lah urang begadang di Garut pangintennya. Mun rada ogah-ogah oge. Terus tunutan kan? Mohon eta. Kape. Oh iya. Damel Atuh urang mohon. kinten-kinten urang ngayakeun kagiatan supaya tong nunutan tapi aya manfaatna. Mun ngaliwat kumaha? Ah, saya mohon. Nuhun dah. Jeung asin. Wios, Kang emoge bade. Mas pan hese. Kang Ewo aya di kulah panginten. Kadurin balong akan. Wah, serpu sero. Iya, tos panen ku sero. Aduh, Kagak sawena kan sero.
eta geuning teu mempan. Oh, geus teu usum heureuy nya eta si sawen teh. Ini asin atuh. Ayo, Aya. awan Dari aya Kang teh nama. Obet kira-kira mau tuh nurunkeun doma buat di pasar. Oh, nyata. Ah, ical we atuh doma lah. Kangen naon? Kana beas. Kan beas gitu. Bener. Kang Unu gaduh oleh-oleh di kota. Aya. Naon? Kacape. Aduh. Ada ikan dari cangkeng kacape lamun. Pan seueur landong mah ditu meureun Kang eh. Lanang naon kuat. Ah, Iya. mohon gitu. Bukan gemek ya. Tain nama atuh kumaha urang bagi tugasnya. Siap. Abdi ngaliwat supaya betah gitu nya Oh. karena terus akang ngisi kegiatanna nu sanesna beda. Sare. Samarangan. Ya tuh. Oh, bisi sare gitu maksudnya. Sare mah itu ebo. Oh, bener bobo wae. Bobok wae. Urang ngaliwat atuh urang persiapkeun atuh nya alat-alatna. Abdi siap-siap panginten Kang nya. Urang bagi tugas oke? Oke. Rasulullah panggilnya. Oke, heeh. Rasulullah. Ah, atuh abdi mah Obo. tuangna hungkul we atuh. Enak-enak atuh. Apa tuh? Terus surung Kang cenana. Paras. Oi, saenya eta suluhna meni canggih. Mau batok eta? Oh, sanes tapas. Tapas. Saya tuh lah. Tah, abdi teh enak ieu, sok sok. Nah, kantun nagokeun nya. Mohon Kang. Sok, urang nagokeun. Mana naon ieu kieu? Wah, Kang, sok lah. Ya orang sabari ngantosan, orang aya obrolkeun di pali deui yuk, di Garut yuk. Ah, beli di dewe Kang. Tadinya wae Sakedap deui. kerap deui nya. Ieu teh ukur limaan mun urang teh nya sakieu. Ah, kedak di kira aya nu ngalangkung ya. Aya nya dorong. supaya nyorong ieu. Ayang kieu lah. Sugane atunya abeh rame nya urang Garut teh abeh haneuteun gitu Bang teh. Gini coba ada teh. Akang. Biasa lah orang atuh malam mingguan. Oh, juga abg. Ayo Kang. Orang makan-makannya. Oke, Sok ayo sok naik ke Gardu ke dapur ya banding asak. Sok siap. apa yang ada haneuteun gitu nya. Bahan si ini atau saya ya. Ini Nanti dia telat ya dia. Siap. Aduh, itu jeung jengkol. Iya meureun. Kan teu aya jodoh ngarontok nama teh aya. Eta mah biasa di pilarian. Iya, maksudnya. Bahagia sekali. Kang terus asak ieu Kang ieu. Sasak. Asak Kang. Oh, atuh hayu sok tos ngadauna teh Cen. Atuh Kang. Ayo mohon Kang ka dieu Kang. Sok Kang. Sok. Amparkeun. Tah mohon. Aduh di mana ieu teh milik kabeneran kitu ku tiasaan ini yang rezeki ieu teh di mana? Dauna. Aya angkat teh. Atuh sawi yo satu. Duikeun ka ieu. Aya pangaosan paling letan. Oh, biasa. Oh, sanu ngisi cenah. Salah teh. Ustaz Uje, minta nu ngiayeuna teh. Oh, mohon saya mohon sabubuhananya aya pangaosan mah. Langsung ngarona orangnya. Nya teu benten saur-sepuluh nya ayeun tos aya pangaosan mah deket kana rezeki terus jelas gitu nya terus katingali ieu mah. Bener, Pangaosan teh terus we kana asak. Coba Kang liwatna tuh. Tinggal. Oh, alhamdulillah. Langsung beo. Mangga atuh bilih bade aya nu eta mang bagikeun Sok, gitu. Pak RW atuh biasa eta mah Pak RW. Sok Kang Mang Er. Emang ebog ya teh? Oh, Mang ebog, iya. Gua masuk. Bukan rasanya malam minggu teh seueuran orang teh ya. Barokah sabab biasa silaturahmi panggilan teh nya. Tiluan urang opatan dari mah teh nang neang saware. Nya eta CS ngaranna teh nya aduh rada sebul. Hese digugahkeunna kudu ngaliwat wae jalmi eta mah. Heeh, kadang ngaliwat kakarak dah hekeun ieu. Aduh. Kedah nyinol wae pan ngaranna ya. Sok atuh lasa aya pangintennya. Mantak sabenerna mah inti nama kudu daek karena teh para warginya. Upami silaturahim kieu panginten nami kabarokahan da geuninganan inti nama di Garduh teh upami urang daek sasarengan kitu nya. Seueur aya manfaatna
kahiji merenang lingkungan orang tiasa kajaga, anak kedua panginten silaturahim antara warga nu sanesna orang terjaga, anu katiluna caket kena rezeki upami aya mah kitanya. Amin lah urang sok sanosa aya jengkol anu mata nepi ngora kitanya, sambal goang sareng asin oge ai keur lapar mah teu boleh nikmat pangintennya. Janten kieu para wargi sadayana intina pangintennya ulah sok noyod kana ngarona teh pangintennya sok sanosa da wegah tapi orang saalit alit mah kedah maksakeun tepira saminggu sakali para wargi sadayana tong hilap pangintennya ka wargi sadayana di mana we ayana mobil khusus panginten nu aya di kawasan Desa Pulau Sari dan sekitarnya. Yuk urang giatkeun deui ngarona, ramekeun deui ngarona, seueur pisan manfaatna dina ngarona teh. Sakali deui pangintennya kasana warga orang giatkeun ngarona, mudah-mudahan dina kegiatan ngarona ieu selain ngajaga lingkungan nambih kabarokahan kangge warga orang sadayana. Panginten orang teraskeun kana acara makan-makan. Urang kate pangintennya da teraos upami dilajengkeun masuk nervesnya di payunan kamera para warga sadayana. Konten dina danget ieu dicekapkeun dugi ka dieu panginten hapunten tina sagala kalepatan tusi abdi sada para kanca pangintennya sadayana warga ieu kampung Limus Ami sadayananya. Dijum dulu atuh orang-orang jomblo. Ada yang jomblo pangintennya itu ada Soratek, Ujing juga masih jomblo. Abel jomblo juga ya? Jomblo 2 kali. Hatur nuhun ka Palimnas sebenarnya teh. Hatur nuhun ka Palimnas sahabatnya alhamdulillah terus aktif Palimnas hatur nuhun dipertahankan ya dipertahankan pangintennya semangatnya. Ya. Tetap semangat ya? Siap. Oke, siap. Sekali deui tisim abdi hapunten anu kasuhun hampura anu kateda mung sakieu anu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.